Masih sobri ka mana nya ieu ulin. Nyawa anjing di rumah san. Heh, cai ulin-ulin atuh ka dieu. Tau pawe tipu sia mah. Gawean. Gawean kumaha? Bebeja si entod labuh gitu. Ya heuh. Sok. Kamu na motor gitu. Siap-siap poe yang telepon lo ya. Aduh, ayo nama si sayur telepon ka aing. Cik. Halo? Yur? Kenaon? Ya si endot bre. Diguling. Duh, enak pisannya kudu ka dia ya. Wah, enak tulungan. No? Si Endot diguling. Diguling di mana sih mah? Aing kerjain sok. Tah, mana ka dieu sia mah. Baikkeun. Baik kenal. Aduh bodohnya. Gawean coba tidak lah. Soal masang jodoh gue di imah. Heeh, anjing teh. Aing aya wae euy. Cik, Mana? nah sia apaan cenah sia diguling? Nah, nyebutkeun aing ti guling, da aing teh keneh. Cek si sayurnya anu sia diguling aing ditelepon. Aing mah ka dieu kasih Indonek beli baseng cek sate guling. Ah si Dapur anjing. sayur. Gobloknya. Goblok gimana? Cear teh kayak peting kieu. Tang gitu si sobri ka dieu. Datang mun aing mun jajan ku aing Gua nyari ke oke. Ya, Kan dicing macam kieu. heuh ku macam kewe tuh. Sia ka aing nih punya tuh aing panggih tuh adalah jeung budak ranteu ti guling teu naha. Nahauna sia? Cek hindun aing mah. Juk si endun, sia nu nelponna cicing nih ka mana cicing? Sia. Goblok.